Mangga sok orang teraskeun deui carita kasarung kalian mau sanajan ngacaprak oge. Mudah-mudahan biasa ngahibur wargi-wargi sadayana di mana bae ayana. Tekeng hilapnya wargi-wargi sadaya subscribe supaya dongengna leuwih ngacaprak ceplak deui kitu nya lah hiburan manaon bae. Geus kitu mah maranehna tiluan teh prung we dalahar meniponyo pisan sanajan jeung belut sasiki ewang tapi kacida mata keheulna keur bienih mah harita kusabab belut tinggal sasiki deui teh kadabok we dicopot ku Mang Omon. Geus teu nanya deui ka anakna anu ngalana dina hatena teh ngagarentes deui bae keheul hayang ngagerewek nyerekan salakina tapi teu kuasa sabab aya anakna dihareupeun maraneh. Aduh Gusti, Kang Omon sok teh hidang pisan ceuk atuh dan ngalah henteu usaha henteu da ieu teh balang dahar teh menang budak cing atau tanya heula si Ucil hayangan kene atawa henteu lamun geus hayangan meureunaan ek di dahar ek kumaha oge karep teuing ieu mah geus eueuh pamikiran pisan Gusti ya Allah. Kieu-kieu teuing abdi gaduh saraki teh kiraha Kang Omon hidang bisa ngabayuan anak pamajikan kitu ngageretesna teh bari neuteup sakedeung ka salakina anu keur ngadekul dahar dan oge anu tinggal saeutik deui dicokot deui bae ku Mang Omon nepikeun ka si Ucil harita nempo teuing nempo hayang kene dahar teuing kumaha ari ngomong mah henteu ngan ngerengeh bae teu lila oge maranehna teh geus anggeus dahar. Aduh nikmat kieu hirup teh nya aduh Ucil Bapak narimakeun pisan lamun ayeuna Ucil teu mawa beas jeung belut meureunaan rek kumaha beuteung Bapak pokona mah Ucil anak Bapak anu pang bager-bagerna nya Bapak bakal didoakeun sing bebari milikna sing gampang neangan duitna supaya unggal poe teh mawa beas mawa belut lauk hade kuseup di walungan teh ulah ngaleblut bae lauk oge da ngeunah jadi goreng oge dibeuleum ge ngeunah geuningan ieu oge belut meuni nikmat konyo pisan bari jeung puleun kieu sanguna. Aduh Ucil pokona mah Bapak bongah lah nganah hirup molot deui ayeuna mah bakal seger cek Mang Omon ngacaprak matak pika keheuleuan keur bienih pamajikanna tapi ngomong mah henteu ngantepkeun bae kaayaan salakina kawas kitu teh kusabab si Ucil masih kena aya diuk dihareupeun maraneh. Bapak aya bae udah gampang Bapak amun rek ge Ucil jeung Bapak urang kaleuweung kayak di ditu urang neangan walungan anu gede urang nguseup duaan geura Pak udah Ucil masuk kadang-kadang sieun bisi ti kunclung ek saha anu nulungan ari ka walungan gede mah Bapak ceuk si Ucil bari nyerengeh. Bapak mah Ucil bakat nu kitu mah baina oge Bapak mah kuduna ge jadi juragan ke lamun geus jadi juragan tameureunaan Bapak teh tinggal nunjuk tuh ka ditu tuh ka dieu tak pantes ari kudu kaleuweung mah bakat Bapak mah pokona bakat kudu jadi juragan ceuk Mang Omon beuki edan bae pikiranana. Geus Ucil akang ulah sok ngarakul teuing perina oge ngimpi teh ka bener dengekeun tah si Ucil papatah ti budak oge ari pibeneran mah denge akang ulah ngomong teh padu bae kawas teu hideung
kos lain kolot bae teh hidung pisan cek BNI akhir nama morongos oge kusabab merenan geus teu kuat nahan ambek ti tadi ditahan kumanehna. Je naon ini ngomong teh sok kacamplung kitu da akang mah lain heureuy bener ieu teh cita-cita akang ulah sok ngahina kasalaki da ngeuna jeung teu mah meureunana lain batu nu ngarasakeun maneh jeung si Ucil ge pasti ngarasakeun angguran mah doakeun supaya cita-cita akang teh dikabul sing babari eta anu kudu dilakukan ku maneh mah lain kalaka morongos kitu cek Mang Omon harita manehna oge kasulut ambekna saenggeus ngadenge caritaan pamajikanna kawas kitu ate poho maranehna teh harita keur ngariung jeung anakna. Akang lain kuring bahaya ngadoakeun tapi sing mikir karek kumaha beunghar ari pagawean teh hees ngorok we ngajeleger kadenge ka mana-mana ari digawe henteu mimpi teh sing bener dalam mimpi bari jeung digawe mah prakaya naon bae nu penting mah aya penghasilan meureun kuring ge moal ngomong malahan ngadoakeun tapi ari kadon hees bae tinggal poe teh eueuh kagiatan sama sekali erek kumaha beungharna akang sagala ge kudu aya syariatna ulah sok caplak akang teh lain kuring nu ngacaplak tapi akang sing mikir ka bener kaos lain kolot bae cek BNI harita embung eleh oge maranehna teh paceta cental pugunya nih ngomong teh sok teu bener pisan aing mah da bener cita-cita teh yang beunghar hayang jadi juragan rek kumaha bae carana aya masalah jeung teu mah eta mah urusan aing piraku mata tunu ulah dipeureumkeun sok aneh-aneh teuing sia mah ini cek Mang Omon tetep bae manehna oge embung eleh akang kuring mah lain larang hees tapi kudu puguh waktuna puguh mangsana gawe mangsana usaha keur neangan ikhtiar keur maraban anak pamajikan eta nu kudu dilakukeun ku akang lain larang hees kira oge karep teuing penting mah geus usaha eta anu ku kuring dibahas mah lain masalah heesna akang baeuna oge jalma mah kabeh sok tukang hees tukang molor tapi dina waktuna bisa nempatkeun teu kaos akang aya ti peuting melek beh diranti beurang batur mah neangan keur eusi beuteung molor beh dina es neangan hakaneun harita geus panas kondisi waktu harita maranehna bener-bener geus poho kabiasaan anu kumanehna sok di usahakeun supaya ulah sampai budakna nyaho manehna sok maranehna duaan sok pasya harita mah lape poho bener-bener geus teu ngingetkeun aya si Ucil atuh harita si Ucil saenggeus nempo kaayaan kolotna pacental-cental itu langsung nyarita mah bapak ulah sok kitu geus ulah sok ambas kitu ulah pepejeh mah bapak kuring mahnya bapaknya kak iya kak mah kuring mambung ningali mah kaos kitu embung Ucil mambung kuring mancul boy mah si Ucil nebikeun ka ciri ngomong naget teh para ruguh meureunnan sieun ningali kaayaan indung bapana pasya pacental-cental dihareupeuna langsung padahal mamanehna teh sok kadang mah ningalikeun ngantara secara langsung awas kitu dihareupeun manehna langsung ningali bapak jeung indungna pasya harita BNI ngaranjug langsung istighfar sanggeus inget dihareupeun maranehna teh aya anakna aduh Gusti astagfirullah hampura Ucil hampura mak
hilap hampura ucil dah bapak maneh mah kawas gitu akang ayeuna mah mun bener akang hayang benghar hayang ngabahagiakeun kuring jeung anak kuring cigra indit neangan pikasabeun anu bener ulah ngan saukur ke daerah hul bae cek BNI bari nangkep si ucil langsung rembay cimata si ucil oke ngomong walah wah weulehu bakatku siap mak nya bapak tadi tuh bapak indit bae nama ucil cigi ningali kayan bapak jang masuk pasyak gitu teh aduh